Bismillahirrahmanirrahim. Irsyadul Ibad halaman 87. Waruya qala al-musannif rahimahullah waruya an Abi Hazim annahu qala syahadtu Umar bin Abdul Aziz an Abi Hurairah an Abi Hazim diriwayatkeun ti Syekh Abi Hazim annahu sanyana Abi Hazim eta qala nyarios ya Abi Hazim dauhanana syahadtu nyaksian abdi Umar bin Abdul Aziz ka tu Umar bin Abdul Aziz wa qadaro jeung mampu jeung kuasa tu ieu Umar bin Abdul Aziz tu qadaro tegasna tu mampu ieu Umar bin Abdul Aziz kudratan kana hiji kemampuan ala asarin natepan kana hiji jejak kana hiji tapak wajada anu kapangi ya asar wajahu jeung datang wajahu sareng datang ieu tu Abi Hazim hu ka Umar bin Abdul Aziz pabaka teras nangis ieu beliau sumadhika terus ketawa dulu. Ya Umar bin Abdul Aziz palaman tabaha mangka tatkala eling tuh mangka tatkala gugah ieu Umar bin Abdul Aziz qala mangka nyarios ieu Umar bin Abdul Aziz qala nyarios saha Abu Hazim ya Amirul Mukminin man ladzi araka fi manamika hatta oh berarti tadi teh sanes waqadaro atuh. Waqad raqadha tuh. Nah, pahili ge. Wih deui. Syahadtu nyaksian abdi Umar bin Abdul Aziz. Waqad raqada tuh. Waqad raqada margi dipayun aya palaman tabaha tuh. Teras tuh aya pertarosan malladzi araka fi manamika. Lepat tuh nya lepat nyusunkeun huruf siga qaulika walahu dibaca we kolak waluh gitu kadang-kadang mah dibaca qauluka walahu nah jadi kolak waluh gitu waqad raqada raqada teh tidur siang rukun teh peureum pakultu mangka tuh ngucap kaula ya Amirul qala Abu Hazim ya Amirul Mukminin he Amirul Mukminin malladzi araka fi manamika ma arinawan perkara eta alladzi arok anu datang anu anyar datang ieu alladzi ka anjeun fi manamika dina waktos kulem anjeun hatta dohikta sehingga seuri anjeun ba'dal bukai sabada nangis qala nyarios ieu Umar bin Abdul Aziz ara'aitu dzalika tu. Oh, qala nyarios ieu Abu Hazim. Ara'aita nah ngimpi anjeun dalika kana itu tuh. Alladzi araka qultu ngucap kaula na'am. Wa jami'u man jeung sakabeja mah haulaka anu aya di saputar anjeun. Qala nyarios ieu Abi Hazim. Ra'aitu ningali abdi kana yaumal qiyamah. Kaya-kaya sanyana poe kiamat eta qad qomat teman-teman ngadeg ieu kiamat. Wa qad husyira bari teman-teman dikumpulkeun saana sujama-jama mi'atan wa isrina sopan karena jadi 120 barisan umat Muhammadin ari umat Kangjeng Nabi minhum tinu 120 teh eta samanuna sopan aya 80 barisan
tina 120 tuh, umat Nabi 80 tuh. Sesana berarti 40 barisan dibagi bae ka nabi-nabi nu sejen. Matak dawuh Nabi, ana mukasirum bikumul umam yaumal kiamah. Wa idzan jeung dina waktu kitu munadin aya anu ngagero. Yunadi anu ngagero ieu munadin. Ceuk eta panggero ayeuna Abdullah bin Ubay bin Abi Quhafah. Ayeuna Abdullah bin Abi Quhafah. Di mana nu ngaranna Abdullah bin Abi Quhafah? Pajaba mangka ngawaler. Ieu Abdullah bin Abi Quhafah. Pahodat terus nyana ku ka Abdullah bin Abi Quhafah sal malaikatu para malaikat. Pauqapu terus nyicingkeun ieu para malaikat hu ka Abdullah bin Abi Quhafah amama rabbih azza wa jalla. Pahusiba terus dihisab. Ieu Abdullah hisaban yasiran. Kalawan hisaban anu sakedeung anu saeutik sumanajah terus salamet ieu Abdullah. Wa amara asa ngamarentahkeun Allah bihi ka Abdullah bi sahibaihi tuh ka dua baturna Abdullah ila jannah ka surga. Cana ke kedua malaikat cana ka surga. Sumanu dia terus digero sahabi Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Paji'a mangka didatangkeun sahabihi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pahusiba terus dihisab. Ieu Ali bin Abi Thalib hisaban yasiran. Kalawan hisaban anu sakedik. Suma amara terus marentah Allah bihi ka Ali bin Abi Thalib ilal jannati ka surga. Qala ngadau sa Umar bin Abdul Aziz, palamma qaruba mangka tatkala deukeut naon al amru urusan minni ti kaula. Begitu deukeut bagian kuring. Nu dia mangka digerokeun naon? Aina Umar bin Abdul Aziz. Di mana cenah nu ngaranna Umar bin Abdul Aziz? Qala nyarios ieu Umar bin Abdul Aziz patah sobab tu mangka ngucur kuring naonana arokon tuh kesang. Suma akhodat terus nyokot newak nika kuring saal malaikat tu para malaikat. Pauqapu mangka nyicingkeun ieu para malaikat nika kuring amamal haqi di payunan Allah anu maha hak subhanahu wa taala. Pasalani anin nakir wal kitmir wallahu a'lam.